Kela sa. Ngomong-ngomong hari chicken naon dia? Astaga, dia cicing di lembut, tanya kana chicken acan. Chicken mah eta kotok dari gua. Kotok di tarik gua. Kalau nggak sehari gitu mah, aing ge boga anu gitu mah, gampang. Nah, mati chicken ya. Ih, kok Aogel sare di luar? Ih, kepentingan lalu di kuncian. Udang kan lah karunya. Aogel, udang. Aogel, udang. Hese ama sih udang nak. Mau ke cai bae tah. Naon dia? Harga naonan. Lagian hese ama sih di udang kena. Hari aku naon sare di luar. Apana pantona dikunci. Aing penting ka dieu balik di base camp. Atuh aing terpaksa sare di dieu. Ya, mana lapar aing dipenting. Masak naon ieu di jero, masak naon? Masak, cuma lauk mah. Waduh, percuma aing dah sangu doang mana. Semuanya chicken jangan itu lah. Itu kali itu. Awas cuan ku seronya. Ya boleh. Moy. Ngomong-ngomong deh ya Moy, paling diurusan secara 8 bulan dia. Gendog-gendog Moy. Aing masih bajang doang dia Moy. Anda cicing bae Moy. Cipeng kenaon? Siti bercurhat bu. Saha? Dia jeung si Amoy. Aya bae curhat jeung foto. Aku mah bingung ya Sit karena si Amoy ya. Diurusan wis hampir 8 bulan ya. Udah anakan-anakan. Atuh kawinkeun bae. Kawin jeung saha? Jeung si Sasa. Bae kumaha jadina kawin jeung si Sasa? Atuh Acipeng aya bae, pugu eta kotok jago, mana bisa anakan. Hari gitu si Amoy jago. Aku lamun nyawa jago mau daran si Amoy, daran si Jawat tersangat lah. Dan ngomong-ngomong si Tere kemana? Bade ka payun, arek masak lauk, Aogel hayang mam. Arek diantar mal? Moal sin cari kanan Aogel. Nya atuh Siti ka payun heula. Mohon hade Sit. Nuhun. Dari kanan itu si Siti melikin lauk yang si Bogel. Padahal bere bae. Pai stoke jadi orang lasu gitu ya. Geus tah diaulin ka ditu. Aing dek anu sisa heula. Awas tuh hari diaulin bisi kulasun doang. Aduh, aing masih penasaran sebenarnya sama kamari. Saha nu anu nyenengan aing ya. Rasanya lemburin mah sararawanan kan aing. Si Cipeng mau mungkin. Si Bogel gitu ya. Aduh, tapi aing seujun du saya tahu bukti. Nah, aing si Cipeng lah di kamar saya tahu ngajailan bisa tuh coba lama lah. Ih, titik. Kan saya si bayawak balik gitu ya. Nah, Siti udah kemana? Hendak umroh. Umroh. Ditanya mau beneran para Lagian kepo amat sih. Bener, tentang anak tuh ada dah barocor. Dak, gerobak aing sampai hancur kieu gara-gara ketiup angin. Kudu nama aing jualan ku hari ieu. Ieu mah malah ngeropenan gerobak. Ing. Ih, eta tukang chicken. Dan dia masih aya. Mang, aya chicken ayam.
bae chicken mah, tapi sanes chicken ayam. Terus chicken naon? Chicken berit. Daek maneh? Ih, aya bae. Ulah. Nuhun nya mah. Aya bae eta mah. Pugu gerobak aing urut katiup angin. Teka deuleun gitu di kadendahan gila. Aduh. Gara-gara si eta nanyakeun chicken, tawaran chicken berit mah endung si eta. Dengan aing mah nu beunang ka Palu. Sekau. Kumaha berpenting ngajalan si Bawa? Kebeneran dia, aing kanu dia tadi nama suratnya ditekan eta lah. Oh, kumaha ide aing kumaha? Kumaha ide dia lah, tendah eta mah. Teh kumaha? Geus pokona mah eta mah gatot belah terpenting mah. Itu ka mana ieu? Ayo ke salah orang yang disebut lah, lumayan. Kamu sayang ini. Tidak nama sisi bisa. Eta mah jelas dongak anak. Daekan di ke eta. Ih, jelas tuh masa dia masuk itu depan mana? Kalau naik. Saya mau ditanya ku aingna, ngajoga tuh bener. Dia pokoknya mau nyaranan lah urusan bikang mangas. Pokoknya mau urusan aing sama. Sombong amat ya. Saya. Cuma dia lah. Siti tas uwi. Naon ah? Mana rek besar lauk, mana lauk lah. Teu aya chicken mah. Aya di padagang mah teu jelas. Kamu ada chicken yang saha? Jeung ogel. Astaga si bogel yang chicken. Bere bae saya mah goreng simut. Tege di dahar. Ulah gitu sa, gitu-gitu ya pancon kayak parai. Cuma dia beres. Jadi Siti rek wi. Terus masalah sikin mah, kayak wajibnya yang dipeserkan, dibawakan ke kelompok Siti. Nuhun nya Cipeng. Diangkatnya di kelompok. Nggak adanya. Kela sa. Ngomong-ngomong hari chicken naon dia? Astaga, dia cicing di lembur, tunjuk karena chicken acan. Chicken mah eta kotok ribuan. Kotak di ribuan. Kalau nggak sehari gitu mah, aing ge boga anu gitu mah, gampang. Kemarin sisi kita chicken angel amat. Ujung gerung itu melina. Badeng-badeng tuh seroynya. Hari dek, nggak tuh terakhir. Ya, kalau nggak sejam tangan mah burung diharapnya. Aing dikaburin lah. Oh. Kebal peng. Aduh, kudu teangkeun gitu. Jadi si itu. Dia kebal amat beli chicken bae ge. Mana dia chickenna? Aya. Cari guna mah aya aing menang di dapur. Hari si Amoyna ke mana inya? Ih, geus diganti di kayak ngarana si Jarot, jalan laki. Tuh. Tak mau tuh ada sainya. Udah aman, sakit paling ditewak. Cing mah aing yang chicken nih. Aya kumaha dia? Aya CM. Ada rese di dieu mah. Terus dia kebal amat di mana heula? Kuku tadi katimu jeung Aa Cipeng jeung Aa Sasa. Tuh, bener bae Lin. Tapi dia tadi kumakan kan ku sewa. Teu lah, malahan kan dibawakeun chicken ku Aa Cipeng. Bener. Oh, nanti mah jelek. Potoknya masuk tuh lah. Masuk tuh lah deh hadinya. Inilah dia yang gula. Cici.
Kita ribuan chicken yang sisa saja. Kan oke geng juga sih, iya ngarana chicken mah ya, potong di tariguan. Terus lah, yang dipukul bahala dapur. Lu bener banget si Cipeng mau chicken ka dieu. Dong goblok duit banget sih eta. Kayak ngarep bae kudu ngalasi mah heula kan bapana. Aing masuk rada curiga ieu. Nah, siapa nih tinggal nganterkeun ke Messi City. Sa, Woi, ayo. Iya chicken ya. maksud aja loba. Ayo aing dulu. Yuk, mau nganterkeun lah. Yuk bagi. Woi, tapi aing masih ieu misalkan si Bogel. Bisa marahin keneh aya urang keur penting. Walah eta mau chicken ge habis eta mah, dibeli chicken mah. Bagus lah. Siti. Saha sih teh otok-otok? Siti. Suaranya mah suara si Sero ya. Ya kenapa sih kali? Iya, enak mau chicken, bener. Main lah. Ayo naon dan dia kadieu Sero. Itu biasa bae, Gel. Yang mau chicken. Chicken yang di mana dia? Iya, di bumenan dia. Buru di mana dia nang main naon? Barangan bae dia mah. Geus pokona mah eta mah pengen dia. Pingin tuh aing mentang pura bayar keur penting. Oh, geus lah. Aing minta ge masuk potong. Oh, kayak pagi-pagi tenang bae. Yang penting aing hendahan ka dieu. Soalnya atuh dulu nya. Si Siti aya tuh. Siti. Oh, hai nulis Siti. Oke, Pak Igo heula. Indra dia di poinnya teh. Udah kopi mah. Boleh. Siti. Adik. Nah itu diharap ayah si Cipeng di sana. Ngobrol-ngobrolnya diharap. Ya. Ada mangola. Ngeunah, pokoknya mah ngeunah lah. Lah langsung dibuka kan lah. Nah, naonan ieu si Seronya. Chicken jadi nyokotok hirup. Wah, teu beres tas eta. Di sana mah poin kudu dibalas. Ujak tas eta nya. Biola da poin. Peng, aing marabang kotoran peng, kedeng peng. Woi, kemana dia? Kedeng kotok. Woi, mana dia? Action. Titipan rek meser lauk, mana lauknya? Tanya lah teh Siti. Ayo anterin lah ke situ. Iya naon dia. Ada adegan yang Terduga Mas Bro. aduh. Apa ini? Hoeng. Terduga lepas. Dan plastik bisa lepas. Ada kecelakaan helikopter di tengah-tengah syuting, guys. Aduh. Bogel bulat amat di awak dong. Kerasan layangan ge. Oh, panggilan Saro. Kenalin. Cipeng, buat kawasan dia. Woi. Dia langsung ngagetan bae. Lain tumben ieu, gorang-gorang udah di anak carep.
anak sareuh dia teka deuleuy anak meo. Selalu ngomong jeung dia, ngomong jeung anak kucing.